berarti Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Ta eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caang jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tahun ke tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya. Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin aja. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana di tanggal 1 nyambung datang ke Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tama keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah. Unggulan terhadap hamba ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha.
Dibejaan ku be dibejaan anu komomun teu. Tuh bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna kuno ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, tang malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kangjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Da jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar. Nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame. Malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caang
urang jasapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek ki soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih. Teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Saya tak lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karet ngredit Mio kuari geus mulai neuk ngredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuari. Modar tapi hate da kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae mah. Keur diriung-riung ku nu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bege anu 5 nu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunya paeh teh hate. Resep kana dunya teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunya ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antakeun geus pokona urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh. Sia mah dijawab make dalil ge tetep bae kudu make perep sia mah. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugara itu para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade
Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua eta. Eta gara-gara tepa anta gos kitu. Masya Allah. Masya Allah. Sing hade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah. Ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae. Biasana ahli-ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnyana doang. Urang mah urang sakali deui ulah make salat-salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat. Mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali deui ulah. Mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa tamata Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting. Jadi iya balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sambarangan meta Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah bae kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena tajang kurang mah ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udangna ge segede bakul nyana ngajakan sholat nisfu Sya'ban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus sakitu bae geus dasana jadi bejaan hukum lagi, atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab tilok naon tilok, tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon, kok kitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngaintrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ini. Ulah hukum Nabi bagus.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril masyaallah Kangjeng maka tatamuanana ku malaikat Jibril urang maka tatamuan teh ku calo kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha kitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak pae eta hatena sebab eueuh dipakah ka hayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali emang aya atuh aya wali nikah mitoha berarti kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna taqarrubna deusna saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis sote eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngageurnang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sya'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut jeung ade teman malaikat pamungkas teman terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang lamun amal urang bagus datang na kasep mun anu kasep sing ade mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV bangsa hideung malaikat tak sing ade bisa anu hideung Waalaikumsalam malaikat sianya kan hidung ja insyaallah tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat ye ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak. Anaknya ah ka indung. Luhur atasannya ah ka bawahan. Bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat. Jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya. Ka anak nama karunya. Sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh.
Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Nah dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adu diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan mikeun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temikeun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek. Teu bebasan hatena. Oh, mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akila riba ieu tiga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik. Ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ngridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu meunang pangampura. Nu make duit bang, teu tobat malam nisfu Saban. Nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah.
nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang tara Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina. Ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan. Higa digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang bae geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit. Kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jang kiai. Yang kiai malah banyak namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akilar riba. Al-aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa. Anu teu hade jeung indung bapana. Maleman nisfu saban jana can tobat. Can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wan namam, tukang adu domba. Zul wajhain ngabogaan dua beungeut. Beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zul wajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa Zul wajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Al-qati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanu nyaho. Dan anggeus kreditan paeh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede tapi kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nu nginum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah. Terus gitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sa'ban. Wah,
triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Allah ke malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syuuri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malaman ispu saban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman ispu saban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahir jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah maleman nisfu saban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu saban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu saban ba'da magrib ulah ngomong deui terus ba'da magrib maca yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko. Hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kalau maca Quran maca yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bazana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Keng ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu ge kula mah kulhu ge patek trok bae. Sia mah ngau ka beuki mah reuning. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga ka badek wae kajen kumaha. Ka badek. Anu paling sederhana magrib, isya, subuh, malam nisfu saban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Magrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah obat
Puluhan, eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, Masya Allah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajun teh buku bakulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Rek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca magrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung ya astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi deuk diistighfaran 1000 ieu malam nisfu saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu saban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangis geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol teh 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh nya sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja. Masyaallah. Gitulah malam nisfu saban ramekeun ulah obrol-obrolna naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat. Insyaallah. Iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus ceuk almarhum Abah Kulama malam nisfu saban ulah sare. Mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat. Eta nu khususna. Atau urang istighfar 10.000. Atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu saban. Besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener. Tah mah tolol atuh ngaranna. Beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu saban. Komo nu geus kolot mah besi teu kapanggih deui jeung nisfu saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah ieu asana moal kabawa teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu saban. Enggeus gunakeun malam nisfu saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea. Ya sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasin